Maghrib. Alhamdulillah kula ilu sholat berjamaah di masjid. Pas imamna kembali. Cik imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kembali. Najan keras ngajawab uluk salam jeung uluk salamna aya hate teu ikhlas mah don 0% teu meunang berberkat geus ganjaran mungkur. Jeung kula buka keyakinan wae di dieu. Lain nujum lain milangan ieu. Keyakinan naon? Di golongan menak yakin aya di dieu loba. Ti pengusaha puguh. Ti nu samacem kula tukang garagas gedebug kaleuweung tani ngaranna daekeun lobaan. Mangka aya hiji kiai ngomong kieu ka kula. Sim, ya kula kosim ngaranna. Sim cenah eta uluk salam jeung ngajawabna beunang disebutkeun doa tulak bala. Hartina nolak kabalayan. Mangka anu samacam kula mah ye bisi engke balik ti dieu aya kamelang neuk naon nanan bae ka pagawean. Goreng nasi becek badi jalan ku orai. Nyeri eta ku orai kula nyorang ieu 2 kali. Atawa tabrakan pemuda di jampingan. Atawa ngalak-alaparan. Tapi jawab baik uluk salam sing ikhlas. Insyaallah nuna ke orang yang terjadi dicanggerkeun siung lagi ke malaikat kau. Nah pada kurangnya uluk salam deh. Mudah-mudahan sadaya jamaah ngajawabna sing ikhlas nya. Nang wajib amat kitu yang ngajawab uluk salam wajib. Ngan lain wajib ain wajib kifayah. Artinya yang orang lebih kurangna jelema aya 300-an misalnya. Kari-karik nu ngajawab ngan tiluan. Eta kena 287 teh dosa teh naon ngan lamun nasibna pikeun korai mah korai bae teh ngajawab mah teh da. Nah kula uluk salam deui. Udah kayak. Tia ararau bangsat doang anya babagikeun kejo serangan bae. Bang di dieu ieu horeng dia Den. Ai horengan dia di dieu. Heeh. Ai sikat ke mana? Tadi ya, di mana? Jadi nyai ngambil motor. Kebagian kan? Nah, bisa nggak kebagian? Oh, mana dia yang kebagian? Dia mau. Hujan. Oh, kayaknya penting bae buru. Dari di sini. Engke mahnya eta ho. Masalah BC. Eta anu ka imah-imah ge kudu diperiksa. Kudu. Ya. Gitu, ja urang isin ka batur gitu. Bisa isinan. Bisa ka isinan. Ai ngaranna pribumi mah maksudna model urang gampang barang dahar mah nu penting batur heula yo. Sebagai aing geus kasep-kasep dia mah nya dicukur yo. Sia dicukur. Dia mah puguh ge. Ai kantengeuna mah. Saeutik mah kitu nya. Mun sia dolan si kewong. Enta. Coba kita mana eta coba. Masih bur si kewong mah. Puguh tadi aing nanya kun ka portal ka budak eueuh cenah teu leulean. Gitu. Eta jelema sebagai mana nolo konser datangnya mana nolo kiai nganteunya mangkilan ieu acara Mulud Nabi cebagai kurang kumaha ieu kudu memperiahkan burungan aing mah ieu nya aja sangke dong geus kan geus kieu maeng manek nong sikewong ora poe dipugoan nek pokona mah eta si kewong coba age atuh mana nolok konser nu gunjrang-genjreng datang mana ieu urang memperiahkan hari Islam urangnya mengingat Kangjeng Rasul Allah coba age pokona kukuran urang panggil nya siap tah urang kesurupan bae ka sawah lah aing bolona mah teh jelema kalau hadir meureun wancik ieu buru wae keur balik ya ayo keur balik ade wae
Alhamdulillah. Enak deh suara aing Coca-Cola Ria. Nikmat amat itu. Mungkin mau kue. La ilaha illallah, orang dia di diuk. Bagong dia tebuk kono amat dia. Aing teh Nan. aing geus dicukur dia batur mulu dan dia bakal gitaran dia. Udah kayak aing hirup-hirup aing. Atuh lain masalah hirup-hirup aing. Aneh si kadut kan si kadut. Tuh molor kene. Bangsat tuh Aing teh hesti peuting. aing lok dia mengampe-ngampe motor cik aing sugan aya nu nek mantuan si kewong si kadut cik aing teh. Aingnya arek kadinya Heeh. berhubung Heeh. aing udah tengah poe atuh aing mending gigitaran. Oh. Lagi si kadut aya. Atuh kajongking tuh di kamar jeung udang tuh. Kuan ditaruhkan oge ku gitar teh potong gitarna oh terus budak. Apa? Oh. Si kadut. Kek. Asli black fotokopinya ya. Naon gitu? Anjir. Glowing euy enak dong nama ke jigana ya skincare Ariana Glow. Sia teh nyaho. Wih. Sia teh nyaho. Enak. Aing di bore up sia. Di borap di mana anjing? Cendek nurutan. Di bore up aing dipangkas si Juheri. Cenah mun tiap cenah sia yang ngobah banget nya. Cenah siapkeun bae duit 80 juta cenah. Masuk. Kitu eta. Tapi endah eta ka harti. Atuh ieu hasil lah kieu. Coba anu. Pokona mah nya ieu mah mun khusus urang Cibarengkok. Desa Cibarengkok kecamatan Bangkarangan nya. Eta kasih Juheri dek demi cukurna aing mah teu ngecewakeun bener be. Bener tapi bener ya asli ya. Asli. Asli kadut teh masih kadut. Molor. Coba aing ngudangkeun lah hong. Udah enggak itu. Tomotak sia. Tah geus deh. Pernah tinggi di rumah aing nyeramahan aing bae. Post bro. Kemana ku aing? Anjir. Cuma kolong teh. Blek. Bapak aing mana? Loh, La ilaha illallah. Kalah molor. Tot. Hudang, muslim sabaraha? Si aing genah-genah bae molor. Bagong poho aja main ngau. Muslim 12 deui. Enak itu enak. Kena hiu molor pokong. Atuh molor be molor. Batur mah muludan naon. Nang kue aya nang muludan gitu. Astagfirullah pan ku aing keur penting geus bejancik aing parkir aing bantuan. La ilaha illallah. Aing poho. Sugan Oh, aing lain tenang. kue ayeuna. Tak kalah molor dan baragadang penting. Aing sampai jam baraha. Poho deui. Bagong. Cik aing tutung ku aing ngobrol bae. Tuluh kene aing padahal mah iya Bagong. Ning geus nyen kopi ka ditu borong aing mal balik deui jang geus angeus enak mah. Aing ngutus si Sudin jeung si Katik. Si Kewong kemana si Kewong? Si balik can. Gitaran tuh di ditu. Bahwa itu si Eta. Mun si Eta tengah udangkeun aingnya. Longo. Sia ka daek kan aing mah hirup teh aneh aing. Atuh lain itu aing geus gina-gina bae molor aing genah di ieu. Aing karak nyadar orang buk dia ge di beureumman. Keran baru Bagong dong di Atuh beureumman. ciri Ciri khas naon eta ciri khas deui Bagong kalah sori deui kalah nyengir. Ciri khas cowok. Ciri khas kumaha? Bagong. Bagong burung. Bagong, tapi bagus loh. Saya kena henana. Aya. Gimana? Hayang bener. Aya pokona tenang. Oh. Lain kayak aing kerak nyadar ieu. Nah, Sia dicukur. oh aing cukur Di mana eta di mana? di pangkas Juheri. Wih, ya alus gitu. At pokona mah siang. Eta Gitu. at pokona mah siang. Eta di nu Juheri mah kieu pokona mah. Oh nya. Oh. Coba aing ngajaran ka ditu engke. Oh, bener engke. Ada pokona mah nya. Oh. Pokona mah baru dak oge nya anu kadararinya. Ente kecewa. Cik aing mah daripada panjang lebar urang ngomong. Ieu sabari ngomong jeung teu kopi mah atuh sesetean gerong mending nyeun kopi. Heeh. Heuh. Aing nyeun kopi. Heeh.
Opo. Kunahan dia nguling. Tata samping halangan pe bangun tangkulan. Aing mo. Kala ya. Mungkin ha bro. Tah ayo nang geus eueuh jelema aing nu molor. Oh, ilaha illallah. Kami mati jelema. Bagong. Dia bagong. Laga nama ramahan aing banget sih ya. Naon dia pemarahan bae aing keur kenal kelas inget gitar. Lo ieu aing sia kunaon pemarahan bae. Wah, aing dicokot Naon dicokot naon? Kami minum teuy. Naon dicokot naon? Rokok nu aing, mana rokok? Oh iya, poho, sungun teh nu aing. Poho-poho, Hmm. poho-poho lalagaan sih mah. Ah, aing. Sia main kerhes genah-genah wong. Asal itu masih kan? Kopi cenah. Pan aing tadi meuli martabak. Oh, bener. Tajung kayak orang ngopi gitu genah. Ih, aing sih mengganggu aing bae ho. Kebetulan tadi jiraman dong oh lah. Hes deh, bagong. Ih, kadut jauh beda ya aneh mah. Beul-beul teh aing. Diharap ieu urang mun pare nungguan ngopi. Ah, di dia ah. Ulah kena kasuk ngorok ngomong deh. Mal. Ieu rusut nih. Ngomong kebakaran. Itu deket dia kaca dia. Ulah kebakaran. Bahaya. Tapi aing ieu sebenarnya tunduk deh. TS putih aing. Oh, Aing urang nih sare heula lah. cem ulah sare. Oke, rencana penting ka mana urang. Oh, tuh kemana? Baik ka bawah teu boga. Terus si kadut mah ngajakan nganyangnya ke penting. Aya kemana deui cenah si eta? Manggihan bae. Oh, cenah maneh nganyang ka mana ka? Pasir kanyere teh ka mana buat? Cenah aya sih mah eta. Cenah kara kelas 3 SMK cenah ge. Geus eta awena. Tuh boleh saya ngegebogong nuluna fotona. Maaf, cenah si kadut kajen aing mah teh nyangka he. Kabokongna dia mah orang loba. Urang heuh teu boga duit bingung bae. Diajakan oleh kau. Alah, modal nekat bae. Mah eta. Cenah kara kelas 3 SMK cenah ge. Geus eta awena. Tuh boleh saya ngegebogong nuluna fotona. Maaf, cenah si kadut kajen aing mah teh nyangka he. Kabokongna dia mah orang loba. Urang heuh teu boga duit bingung bae. Diajakan oleh kau. Alah, modal nekat bae. Oh, emang lagi mulai kada tu kali unggal poe membagor urang. Atunya ulah corik, ulah corik dia mah. Kan corik ge hilang tunuh kene. Tunu kene. Aing lah sare bae. Aing dengan burung ah. Bongin kopi oh. Gerak gadung bae macam serangan. Biasa lagi serangan Pak. Ay, siya mah. Kesel ay sorangan tuh bangsa tuh.